Assalamualaikum sadayana, kumaha damang? Mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Tah, dina danget ayeuna, hayu urang diajar ngeunaan paguneman. Cik, aya nu terang teu naon paguneman teh? Jadi, paguneman mangrupa kagiatan sapopoe manusa dina raraga ngayakeun komunikasi antar sasama, boh dina wangun lisan atawa tulisan. Ayeuna mah hayu urang dangukeun salah sahiji conto paguneman. Assalamualaikum Neng Ade. Waalaikumsalam Ambu. Neng Ade, kumaha kuliah teh lancar? Alhamdulillah Ambu lancar. Ambu kumaha damang? Alhamdulillah damang. Neng Ade kumaha? Alhamdulillah damang. Ambu, abi di dieu kenging gelar mahasiswa berprestasi. Geuning Neng Ade, meni bungah kieu ambu ngupingna. Pantesan weh Neng Ade teh pami ambu miwarang uwih sok teu tiasa wae. Muhun Ambu. Da geuning seueur nu kedah disiapkeun teh. Nya pasti atuh eta mah. Sok Neng Ade sing soson-soson diajarna nya. Neng Ade atos heula atuh nya, ambu bade ka Abah heula masihan terang yen Neng Ade janten mahasiswa berprestasi. Muhun Ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, tadi teh mangrupa salah sahiji paguneman anu dilakukeun ngaliwatan telepon. Aya sababaraha hal nu kudu urang perhatikeun sangkan bisa maham kana eusi paguneman. Di antarana nyaeta: hiji, urang kudu daria dina ngaregepkeun hiji hal sangkan bisa nyangkem eusi regepan kalawan sampurna. 2. Paham kana arti-arti kecap. 3. Aktif, maksudna nyaeta utek atawa pikiran urang kudu terus digawe pikeun nyangkem simbol basa nu keur diregepkeun. Tah kitu materi ngeunaan paguneman teh. Mugia nu nonton langkung panasaran ngeunaan paguneman. Kurasa panasaran eta janten urang bakal neang leuwih jero ngeunaan paguneman. Wilujeng tepang deui dina pangajaran salajengna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.